Urang kaayaanana seperti kieu dedeg pangadeg urang narima urang da ya Allah ya Rabb alhamdulillah dikodokeun jeung dikodarkeun ku Gusti seperti ieu nemah alhamdulillah. Ketika urang usaha tapi kebenaran urang teu maju-maju geus aya kodo jeung kodarna meureun urang usaha mah usaha tapi teu maju-maju tetep alhamdulillah ya Rabbil narima kana kodo jeung kodar. Ketika orang tani kemudian tanina maju alhamdulillah bagus. Ketika tanina teu kaala geus aya ti kodo jeung kodarna ieu nu hese ge iyalah ibadah nu paling hese eta. Nah ieu si awewe teh akhirna berubah ku ari mah hayangna ibadah bae ka Gusti Allah. Dunia geus teu hayang, kasalaki geus teu hayang. Awak menerima sakieu ayana eueuh hiji perkara nu kaluar ti kodo jeung kodar tumarima we ka Gusti Allah masyaallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baca sapeting 100 mun aya waktu sepenting 100 innalillahi wa inna ilaihi rajiun sekali atau 3 kali kaditu la haula wala quwata illa billahi la haula wala quwata illa billahi la haula wala quwata illa billahi. Ulah cepet-cepet wiridan kos gitu mah lillahi taala kan teh mah wiridan jang ngalemahkeun jiwa ngaleuleuskeun hate ulah cara haji pendek wah semacam naon sih saya guru nanti saat Haji Pudoli paingan sarua jeung guruna mun babacan teu nyahoan naon nu dibaca lalaunan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teu boga daya jeung teu boga upaya teu boga kekuatan daya jeung kekuatan milik Allah. Ieu rahasia wiridan eta bakal leuleus hate. Masya Allah. Eta awewe nu tadi teh hayangna ibadah. Ya Allah terus-terusan. Tetapi aya seorang lelaki bernama Nasiruddin, santri. Akhirna ngalamat cek awewe teh emang resep ka kula resep saki ayana beungeut sesa cekna ieu awak lempang geus teu stabil leungeun geus eueuh sabelah henteu kula meresep bae cek manehna ke heula resep ka naon apan meureun ai kawin teh hayang sesenangan lain eta cek Nasiruddin naon atuh jak kawin mah meureun itu lain naon sih aya sinar ilahi dina jidatna masyaallah katebakeun da ku santrina kan jelema-jelema ahli Allah katebak di dieuna kadeuleu aya sinar nu mantek teu kudu hese-hese ka panggih jelema wah ieu hebat teh budak pasti tukang hudang ti peuting kiih ka jeung hukuman ieu kadeuleu aya sinar nu mantek wali jeung wali nyambung pedagang jeung pedagang nyambung pejabat jeung pejabat nyambung polisi jeung polisi nyambung TNI jeung TNI nyambung intel jeung intel nyambung wali jeung wali deui nyambung la ya'riful wali ilal wali sebab naon aya sinar dina wajahna anu batur moal nyaho ieu nu mahal tah mah dan mantek Nasiruddin teh ningali wajah wanita ieu ai soal awak lah sapira awak soal wajah lah sapira wajah tetapi aya sinar ilahi anu muncar ya lamun seorang lelaki nek ngawin seorang wanita lain memilih karena kecantikan bukan memilih kemolakan bukan memilih badan tapi yang dipilih adalah agamana sinar ilahina lelaki hebat berarti coba orang dia tak lamun milih awewe pilih aya hiji awewe gelis tetapi agamana kurang nu hiji deui awewe agamana mantep tapi hideung pendek maning mana ayo maning mana ayo tuh belon sih memang tileletik belon datang ke kuari tuh Masya Allah tuh maning mana ayo hese kan
maning nu geulis agamana bagus eta. Nah iyalah fasfar bizati din cek Kangjeng Nabi. Kembali deui ya Allah ya Rabb, akhirnya dengan rendah hati wanita tersebut menerima lamaran dari seorang santri, diterima, kawinlah, rumah tangga adem ayem. Ya Allah, penting asal jam hiji hararudang tahajud, baca sholawat, maca la haula wala quwata illa billahil azim. Berang asal puasa Senin, puasa Kemis, puasa ngomong mah amis eta kikituan teh ngeunaheun perasaan barang dek dilaksanakeun mah ku urang beuh niat aing puasa datang ke jam 9 doang geus teu kuat geus kikieuan bae aju tukang bubur teng 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 di hareupeun imah deh kok mau di sepatan mah tukang bubur aya cilok aya segala rupa cireng aya naon deui cilung wari aya cilung segala aing mah heran urang Sunda kajen kokoh mah ge urang Garut tah tadi ge aya dina sepeda eta si cilung naon aya tah nu nyaho aci digulung. Aci digulung kakarak ngadanya ini. Nah akhirnya kawin ibadah Masya Allah karim sampailah umur tua eueuh deui anu didoaan ku manehanana hiji be hayang menang ridho Allah. Gusti dunia mah ngan sejenak, Gusti dunia mah fana, Gusti kemewahan masa kedeng, jabatan masa kedeng, tahta sakedeng. Tetapi ia setelah mati, setelah wafat kumaha? Ingat kadauhan Kangjeng Nabi, kun fid dunya ka'annaka garibun aw abiru sabil. Di dunia mah seakan-akan orang ngumbara bakal balik, seakan-akan orang teh lewat geus datang mah balik, seakan-akan orang ngiuhan di hadapan tangkal kayu selesai panasna berangkat. Itulah di dunia malam ieu teh urang keur merenung, urang ngaji tapi merenung. Ngaji mah luhur teh merenung, leuwih luhur tibatan ngaji. Merenung adalah tafakur. Tafakur urang teh aya tafakur sorangan, aya tafakur babarengan. Ya kan orang bertafakur ngaranna keur babarengan tapi tafakurna dituntun. Lamun urang ibadah 100 tahun dibandingkan 70 tahun dibandingkan jeung tafakur 1 jam masih hebatan tafakur. Nu mantak urang ya diuk diajak tafakur ku kaula. Diukna di mana bae? Nu bari ngarokok, nu bari ngopi. Masa tafakur ngarokok? Eta penghinaan terhadap kiai sebenarnya. Tenang, mangga bae mangga. Eta lamun di luar ngarokok, di jero ngarokok sarua aja kiai teruskeun ngecoprak, sia-sia aing goblok kan. Ente terus ngarokok terus masalah. Ngopi terus. Nah, akhirnya doa nage ya Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min syarril khatimah. Eta bae doana ya Allah ya Rabb. Hayang husnul khatimah, teteplah haulana dibaca, sholawat dibaca, tambah zikir karena boga salaki santri, tambah dengan baca Quran. Ya Allah ya Rabb, sodako kumanehana terus selama boga disodakokeun. Kesimpulan nama akhirna maut si wanita tersebut, salaki naga maut. Kesimpulan nama kiamat cerita tentang kiamat di akhirat. Hararudangkan orang ieu ti kubur teh baas ngaranna sakumaha ceuk Kangjeng Nabi urang nu wajib diyakini diimani urang teh bakal aya baas. Sanggeusna hudang ti kubur urang digiring ke mahsyar. Di mahsyar bakal timbang amal mizan ngaranna, jadinya bakal sirot, jembatan siratal mustaqim kakarak surga atau neraka. Yakini eta yakin ulah goyang ulah goyah corona boleh aya tapi keyakinan eta mah tetep siade
Nah bahas udah kubur, ya Allah ya Rob, pemandangan dibahas dek berangkat ke mahsyar ternyata indah, senang, campur prihatin jeung sedih. Sebab naon? Aya anu dipapaku Lexus bantep deh siapa banyak kos boga ya Lexusnya ho ngaran doang teh ho rupanya nama kos kumaha Lexus nya nama kijang pajar Lexus aya anu dipapaku baby band aya anu dipapaku Volvo aya anu dipapaku kontainer ya Allah ya Rabbi. Nah si awewe keur bae di kuburan Masya Allah karib jol tes sedan Mercy mapagkeun manehanana persilakan cek malaikat iyalah kendaraan sebagai penghormatan jeung penghargaan ya Allah cek awewe Masya Allah kunaon Masya Allah Masya Allah ai salaki kula ieu kumaha dipapageun ku mobil naon babaturan kula dipapageun ku mobil naon akhirna nyana geus cek malaikat kula sok mikiran batur ranan ku ari mah maneh bae enak asup ka jero kieu dipapageun berangkat di jalan kapanggih jeung mobil bemo yeah. Ya Allah cek nyana karunya amat eta saha nu naik bemo mogok deh barang di dulu jatuh mah Haji Pendi cek aing wau baheula keur di dunia ieu naik bemo mogok ya Allah ya Rabbi akhirna bebeja nyana ka malaikat kula dek turun heula dek naon eta teh entan dek nulungan Haji Pendi teu meunang ieu mah akhirat lain dunia geus masing-masing bae waduh Masya Allah kapanggih deui lah di perjalanan teh jeung mobil sedan deui tetapi rada handapan ya taruhlah meureun Corolla lah gitu Corona aya di dieu mogok deui barang di deuleu salakina ya Allah itu mah suami jagana tapi kok eta sedan mah tapi mogok dek turun teu meunang berangkat dari Allah kapanggih jeung nu keur diseret barang kapanggih jeung nu keke eta saha horeng salaki nu awal nu pertama Masya Allah kapanggih jeung Ki Fudoli sarua kapanggih jeung Ki Nurjaya naik sapi ya Allah berbagai penemuan selama di jalan kan orang iya kan di Indonesia kan bahasnya di Indonesia engke kan ke Masar kan ayana di Palestina di Aqsa kabeh menuju kadinya ya Allah ya Rob kapanggih jeung polisi salamet aya nu salamet polisi ditanya Pak polisi kok bisa selamat? Saya di dunia selalu mengamankan manusia. Tidak terkecuali yang penting aman. Baik itu di masjid, di majelis taklim, sekalipun di orkes, amankan. Ka surga nyana. Atuh ngamankeun nyana makan teu nonton. Nyana man saat itu mah urusan orkes, urusan batur, nyata nyana mengamankan udah supaya ribut. Teu polisi eta mah teu nonton teu. Paling sebelah TNI aya nu ka sorga lantaran jadi garda terdepan di negara. Apapun yang terjadi, ini adalah negara saya, Ibu Pertiwi. Siapa yang akan merusak negara, orang lain tidak perlu campur tangan. Nyana jadi garda terdepan. Silahkan kamu di Indonesia, tapi jangan suka menghancurkan bangsa jeung negara. Ka sorga TNI
surga. Bahkan TNI lewat eta naik bemo saha. Jata mah aja pendi cenah. Kok mogok sih? Eleh ku TNI. Eleh ku polisi aman. Seetik tapi nu aman. Lalu pada mah kana neraka. Tapi kan lamun niatna nyana mengamankan, mantep. Emang surga jang kiai lain. Emang surga jang ustad lain. Emang surga jang bupati lain. Jang anu nentremkan manusia selama hirup di dunia. Ketika manusia menenteramkan manusia dengan ilmu jadi tentrem surga, dengan harta jadi tentrem surga, dengan jabatan tentrem manusia surga, dengan tahta tentrem surga. Ketika manusia membuat kalut ciri neraka sakitu baik titik. Lamun membuat tentrem siapapun surga, ciri-ciri ahli surga. Dengan ayana polisi orang tenang, sebab polisi selalu mengamankan surga. Polisi eta tapi lamun aya polisi si eta masal ka dieu bae, aduh urang paro berarti penjahat mau polisi ya neraka. Sarua kiai ge lamun aya kiai tentrem surga. Datang beki Nurjaya redang perasaan atuh hareudang teh kitu tah ngabatur teh jeung si eta tah ieu lamun aya kiai teu tentrem hate urang, kehadiran kiai malah jadi teu tentrem. Masalahna di partai, masalahna di organisasi. Ketika ngaji membawa atas nama partai henteu pernah bae menentramkan. Hanya partai, organisasi dan lain-lain sebagainya moal tentrem. Lain kiai tipe sorga nu kitu. Walaupun ka sorga angel datang. Ka sorga mah ka sorga lambat 100 tahun. Lambat. Kos ieu beta nu naik bemo angel ka sorga. Batur geus salorga nya mah masih keneh ngompaban. Mangane si alay eueuh kan di ditu mah. Aduh ya Allah ya Rabb. Nah, iyalah penemuan-penemuan di mahsyar. Tetapi nu paling istimewa aya eta hiji jelema masyaallah dipapageunana ku lobaan, mobilna loba, di samping mobilna loba, ya Allah ya Rabb, jelema langsung mapag. Lain 100-200 ribuan manusia mapag manehanana. Kabeh kaget. Ai ieu saha sih ieu? Barang di deuleu jalain kiai, barang di deuleu jalain pedagang. Lain komo si eta mah gedebul tuh pedagang. Jalain pejabat. Horenganan ieu mah konglomerat anu di dunia na zakat, fakir miskin jadi bunga. Nu di dunia na menyantuni yatim piatu, yatim jadi tertawa. Anu di dunia na siap membangun musola, masjid dan pondok pesantren. Kiai-kiai nu miskin jadi bunga. Horenganan jelema anu dermawan engke di akhiratna fakir miskin, yatim piatu, jelema-jelema kiai-kiai ustad kabeh mapag jelema nu dermawan. Ya Allah, ya Rabb, masya Allah, sia di mana? Sia alhamdulillah tolol tuh coba. Man, puguy mah mogok bemokna. Tuh kan, seorang dermawan dipapag ku yatim piatu, dipapag ku fakir miskin, dipapag ku para ustad, dipapag ku para santri. Sebab loba santri nu dipangmeulikeun kitab. Loba kiai nu dipangbangunkeun majelis taklim, musola, masjid. Wah, di dituna di parapag anu pernah kabeleteran santunanana tetep mapag. Ya Allah, dikaluhurkeun. Mobilna teh lamun kuari mah model mobil Lexus anu aya liangan da. Naon tah liang ngaranna naon? Naon?
naon ngaranna aing pohon kunaon ka dieu nanya na ka dieu tadi mah nyahoan teu ngaranna moal teu ceuli datang ka nyaho bae ge ku aing geus dimimitian liang tadi ge nah iyalah langsung sandung dah dibuka manehna ka luhur mobilna ge istimewa sampaikan ka batur naranya eta saha mobil paling istimewa kemudian anu mapagna ge ribuan manusia kabeh ngomong iyalah waktu di duniana manusia anu diberi kelebihan harta tetapi hartana dipakai untuk menyantuni orang semua tertawa ketika di dunia ketertawaan di dunia dibuktikan jaga di akhirat nu mantak engke di akhirat jelema kabeh kararieu ka Haji Pendi yo malah usul ke malaikat jangan dikesurgakan tidak suka saya kalau dia ke surga emang kenapa pelit pahit leuwih tibatan jadam para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah orang diajak bertafakur berpikir satu ulah bangga ku gelis sebab gelis bakal robah ulah bangga ku kasep kadang berubah tetapi sekali deui ulah sedih ku ayana urang teu geulis teu kasep urang sadar bahwa eta adalah keputusan Allah pemberian Allah kedua urang wiridlah la haula wala quwata illa billahil aliyil tidak terkecuali apakah kiai santri ustad pedagang pejabat TNI polisi wirid geus ngahareupan neraka mah masya Allah poho bahwa saya gubernur poho bahwa urang teh bupati poho bahwa urang teh pejabat geus deuleu neraka da kumaha kuari urang amankeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka urang kecuali urang amankeun diri urang ku urang perbanyak baca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbanyak baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun selanjutnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim di akhirat masing-masing amal nuku urang karasa bakal apakah kiai loba kiai nu ka neraka kiai nu ka neraka loba lantaran kiai na teu ikhlas atuh kiai mah aduh lamun ceramah lamun teu 10 juta teu jadi eta kiai bloon sama kiai ya target eta mah jauh ka surga kiai bae hese ka surga kumaha sia atuh kiai mah bisa tobatna nya kipu doli sanajan teu ikhlas ge engke mah tobat astagfirullah tuh saya mah hasud Masya Allah sebenarnya malam iya orang ulah nganggap ngaji sebab biasana orang ngaji poe minggu di Cilongok nu ngaji nu teu ngaji teu kudu ngaji ulah kukula mah dilarang ngaji ka Cilongok geus macet teuing geus sakalian moal ka sorga ulah ngaji malam ya orang mau ngobrol baik dari kurang negara ada kurang sehat orang ngobrol baik mah ngaji makan kudu make kitab kudu jelas dia mah ngobrol kula sorangan tapi nu ngomongna cuman iya bingung ya lamun orang ngaji ke daerah SPT ya SPT Selatan lumantak bingung bahasa mulai ti dieu kan kesono itu kan Melayu lah iya nah lo kesono lagi Jawa nah di sini kan ini kampung yang kagak jelas sebenarnya ini gak jelas iya maksudnya ini Melayu apa Sundanya ini nggak jelas orang sini makanya dengan tidak jelasnya bahasa orangnya juga nggak jelas lah
jelas. Mana ada kori orang sini, nggak ada kan? Nggak jelas. Mana ada penceramah kayak Tifudoli di sini, nggak ada. Mana ada jawara kayak Haji Pendi, nggak ada kan? Lah makanya orang sini nggak jelas, nggak jelas ini. Makanya karena nggak jelas, mangga juga rasanya wallahu alam, manis apa asem, nggak jelas. Jadi kalau ieu sangheuk diundang ke daerah Kaler, sebab bahasana kurang menguasai bahasa Melayu, bahasa Indonesia lebih akrab bahasa Inggris daripada Melayu. Nah makanya di dia mah karena ieu bahasana teu jelas, ya campur-campur, pakai bahasanya campur-campur. Dan jangan sekali-kali niat ngaji, jangan, ngobrol aja. Sebab banyak kemanfaatan dari obrolan dibanding dengan ngaji. Kadang-kadang kita niat ngaji, hati tidak tergores, tapi dengan ngobrol, Masya Allah, lebih tidak tergores. Malam iya orang kumpul dalam rangka haul tepung tahun orang yang sudah wafat eta balik ke lembur aslina. Urang lamun nyaritakeun balik ke lembur aslina seneng. Pergi umroh, pergi haji, barang dek balik bunga luar biasa, Masya Allah. Urang ke Jawa Timur seminggu begitu rek balik, wah bunga. Begitu mendengar yang meninggal pulang ke kampung aslinya, Mang Haji Pendi nangis. Haji Pendi nangis. Ketika dia tanya yang meninggal umurnya berapa, umurnya baru 60. Ya Allah, 60 udah pulang, saya 70 belum pulang. Ya Allah, kenapa orang yang di bawah saya didahuluin? Mohon malaikat saya dulu. Nangis dia. Teganya. Nangis pengen duluan. Saking dia pedenya bahwa pulang itu adalah indah, mantep, senang. Jadi ku pede namanya hanana di alam kubur, bahwa di alam kubur eta nikmat. Di jero kubur teh ngeunaheun aya naimul qabri. Ketika aya jelema maut umurna 50, umurna 60, umurna 65, Mang Haji Pendi mah terus bae cerik bae. Mohon dia, lain kali malaikat jangan begitu. Hormati dan hargai saya yang lebih tua. Jangan sekali-kali mencabut yang di bawah saya. Maka orang doakan mudah-mudahan kali ini tapi umur mata gitu 2 minggu beliau tidak keluar rumah. Diimpus, dokter khususnya ada di sebelah kanan beliau, itu dokter khusus. Maksudnya dokter khusus teh teman karib, makanya pakai dokter teman karib tidak bayar. Ini ayo 2 minggu tidak keluar dan tidak makan apa-apa. Saya udah kirim Fatihah terus, almarhum. Kemarin ngaji muncul lagi, makanya saya tanya aslinya bukan ini. Ternyata alhamdulillah masih hidup, seger, sehat. Tetapi istrinya tetap belum tertawa. Kenapa? Sebab sehat juga cuma badannya,
dalamnya tetap tawadu. Ya Allah, dokter pribadinya juga udah angkat tangan, maaf soal yang itu urusannya masing-masing. Ya Allah ya Rabb. Aya hiji dongeng baheula di Mesir teh aya hiji awewe, Masya Allah tidak ada tanding. Wow, moal aya di Sulang mah, komo di SPT mah, komo ka ditu ka Pako Aji. Bahasa lagi Pako Aji. Iya, lantaran ngadahar ge cabe ejo. Atuh panas tak beeng-beeng. Eta bahasa urang Pako Aji. Kajian hebat ge eta pejabat malulu tetep bae kembali ke Pako Haji, Pako Aji banyak nama. Oh masalah tau bahasa iya. Nah, iya seorang wanita Masya Allah cantiknya luar biasa, tidak ada tanding. Sifatan cantik menurut para hiangan, hiji bulu matana bentik, dua halisna jeler paeh, tilu pipina ngadaun seureut, opat gadokna endog sapotong, lima bitisna ngabuah jantung, genep cangkengna ngabiola, tujuh bujurna eplok cendol. Atuh pan ainu di imah urang mah Masya Allah endog lain endog sapotong ya, endog hijian haju iya ya bitis lain buah jantung buah nangka geus lah pokoknya mau dicaritakeun lah. Ieu mah keur carita tetep nu di urang ge geulis mah geulis bae. Geulis mah geulis bae ngan ieu mah carita internasional. Karena geulis bergaul na ka tengah. Embung make pakaian anu jore. Embung bergaul jeung anu hina. Temanna ge sarua bae deui kudu anu salepel. Ya Allah ya Rabb, bajuna ge jutaan bahkan puluhan juta. Urang dieu mah kan lamun aya awewe make bajuna 5 juta, Masya Allah atuh sataun tuh meunang dahar baju teh. Urusanana mahal, cukup urang mah nu sederhana bae. Deka mana tuh bergaulna sakumaha level urang mah tuh kampung-kampung bae teu kudu nu bagus-bagus. Kudu nah ieu mah awewe Masya Allah gelis bergaul lah sampai ka overload, teu salat, teu puasa, teu zakat, teu haji. Ngaranna ge bergaul atuh jeung jelema elit. Moal daekeun atuh bangsa ibadah-ibadah. Jelema lamun masih keneh salat bergaul ya eta mencan ngelit. Kokos pejabat masih keneh salat mencan hebat. Nu hebat pejabat ulah salat eta hebat sakalian ka neraka. Nah iya wewe teh Masya Allah bergaulna pohara karena umurna kakara ke 20 tahun akhirnya disuntinglah oleh seorang lelaki. Tentuna lelakina lain potongan model MC kieu, MC potongan kampung, lain potongan model ieu ngan boga kumis doang. Lain potongan model Ki Nurjaya udang-udang doang lain. Haji Pendi make jas-jas na ge ya enggak. Tawages jasna ulah disangka jas mahal kiloan. Ya Allah aja lo kantongan eueuh duit
nya nama make jas teh lain ngawadahan duit dula deuleuh nu mana nu pantes di kantongan. Nah ieu awewe kawin jeung seorang sudager muncak urang dieu mah hartawan pohara Masya Allah beuki apung-apungan hirup model di urang jelema anu masuk nominasi Abu Rijal Bakri deh duitna lamun diasupkeun kana anu sok dihitung-hitungan itu dan kalkulator teu mahi kalkulator serian duitna eta Abu Rijal coba aja pending unggal diajak kukula aduh pohon tuh mau duit asal diajak aduh pohon tuh mau duit atuh siapa tilok mau duit lain pohon asal diajak pohon tuh mau duit Masya Allah geus ulah ngomong kos gitu itu boga baik nah iya kan di Indonesia Abu Rijal bermarwan dan lain-lain sebagai baheula masih Lim Siliong Pak Harto Ibu Tin eta raja-raja dunia Yusuf Kalla pohara geus teu kudu dicaritakeun eta kelas-kelas di Indonesia Masya Allah di Banten konglomerat loba anu usahana di Amerika anu usahana di Eropa anu usahana di Australia Banten ulah dikira orang Banten teh berhasil jago korupsi mentak berhasil kan nah iya wae geus apung-apungan hirup teh glamor satu ketika manehanana rek keluar lewat jendela ulah ngayalkeun jendela imah urang nya nama lawangna jendelana aya paranti keluar ngaranna ge di timur tengah keluar begitu keluar ti soredat nyangkut leungeunna kebenaran make cincinna lain cincin model urang kos kieu bangsa platina wah hebat nyangkut lantaran berat awakna ieu nyangkut potong leungjeng leungeun-leungeunna raga kahandap cacadlah beungeutna cacadlah leungeunna cacadlah suku pingsan dibawalah ke rumah sakit setelah diimpus minggu 2 minggu siuman alhamdulillah pulih kembali sebulan 2 bulan balik ke imah Masya Allah sehat cuman cacat hiji leungeun teu normal sabelah 2 sukuna pinsang nomor ketilu wajahna cacat ketika manehanana ngaca ceri asal ngaca ceri hilang kecantikan hilang kemelokan hilang kestabilan badan tinggal cerik baik nyengcerikan gelis ka mana gelis Haji Pendike kan lamun ngaca cerik kan isi banget aing tah lain jeung kaget jana ge kaget sebab jana kan tenar tapi lamun ngaca kieu ya ikut lain orang Indonesia cekna asa-asa orang takroni ya cerik jana ge sarua ngan nya nama pembawaan asli nati kudratna jore geus bisa gitu teu kudu cengcerikan maji teu kudu dicengcerikan ayeuna makan geulis tadi udah cantik geulis molek Masya Allah kuari asal ngaca ceri lempang teu stabil ya Allah ya Rabb akhirnya ke dokter mah sakadar memberikan salep jang nyalepan luka-luka nu aya di wajah luka nu aya di leungeun luka nu aya di suku paling-paling lamun lieur balsem sakitu beberapa kali ke dokter seperti itulah satu ketika manehanana datanglah ke kiai untuk
menjelaskan keprihatinan Kiai. Ya abdi teh teu eureun-eureun cerik, yang cerikan naon tuh cek Kiai? Ieu bae yang cerikan wajah jadi berubah nu tadina geulis jadi henteu, nu tadina ieu suku stabil jadi henteu. Bahkan dengan kondisi seperti ini suami anu kaya raja, kaya raya, ganteng meninggalkan beliau dengan begitu saja. Salaki ge cenah ieu ninggalkeun kaula padahal geus boga anak hiji atawa dua. Seperti itulah keadaan wanita. Eta ku kiai teh henteu dijawab ku geus bae cek nyana teh atuh ari cerik bae mah enggeus olesan balsem. Oh. Cek awewe teh kumaha ngolesanana. Jabal semua paranti hulu sirah paranti balik seminggu 2 minggu datang deui ka dinya Kiai abdi mah ieu teh prihatin kunaon prihatin lantaran baheula geulis kula henteu kuari haju hayang kembali deui geulis iya mun bisa mah moal bisa ieu awak cekeuna nu tadina stabil jadi henteu hayang stabil deui. Enggak, cek Kiai olesan bae ku balsem. Cek. Kumaha ngolesanana ku balsem? Cek Kiai, aya balsem untuk mengoleskan hati. Balsem naon Kiai? Balsemna berbentuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah balsem hati. Oh. Lamun eta dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tambahan qul la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba ge hartina inna lillahi urang teh milik Allah wa inna ilaihi raji'un urang teh bakal babalik ka Allah. Asalna nu Allah balikna ka Allah. Boga geulis di Allah digorengkeun dijorekeun ku Allah. Urang tadina susah kuari disugihkeun nu Allah. Tadina susah kuari disusahkeun nu Allah ke. Maji pendi baheula mah bos. Dagangna ge luar biasa. Terus dagang. Alhamdulillah karena teh jujur dagangna susah kuari. Kos kotok ndogan ngaku sorangan. Nah kuari kan ku seperti iya jadi bos nu Allah kuari susah nu Allah geus bacakeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un etalah balsem hati tambahan dengan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nuhun cek eta awewe teh balik ke imah langsung diwirid setiap ba'da sholat innalillahi inna sekali atau 3 kali la haulana ulah loba-loba mengaji sapoe-sapoe macana 100.000 dibere wiridan bekos gitu 100.000 teu kuat 1.000 tuh asana ujungna moal maca ibu dak ujungna potongan moal maca ieu 100 ya karti kan emang banget lagi kos gitu banget tilok wiridan nantak ayah bahasa mantarokal wirna bahwa kirdun jelema nutok wiridan monyet hampir mirip tuh nah ini satu kieu bae lah unggal mantep salat 10 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hiji atau 3 kadituna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 diwiridlah ku awewe karena wanita keur prihatin peutingna ge terus bae diwirid sebulan 2 bulan 3 bulan berubah masya Allah jadi leles ayeuna kuari teu hayang kembali cantik deui teu hayang kuari hayang normal deui teu hayang kuari kembali jeung salaki nu eta sebab berubah kuari sadar dengan qada kudrat Allah masya Allah
Ieu kan paling sulit ibadah teh anu paling sulit mah menerima qada jeung qadar. Urang kaayaanana seperti kieu dedeg pangadeg urang narima urang teh ya Allah ya Rabb alhamdulillah dikodokeun jeung dikodarkeun ku Gusti seperti ieu nemah alhamdulillah. Ketika orang usaha tapi kebenaran orang teu maju-maju geus aya qada jeung qadarna meureun urang usaha mah usaha tapi teu maju-maju tetep alhamdulillah ya Rabbil narima kana qada jeung qadar. Ketika orang tani kemudian tanina maju alhamdulillah bagus. Ketika tanina teu kaala geus aya ti qada jeung qadarna ieu nu hese ge. Ketika orang boga pamajikan nyajore nyagala narima qada jeung qadar alhamdulillah ya Rabbil ya kan hese narima qada jeung qadar tuh ulah sok kajoak atuh biasa bae nemah ya Allah ya Rabb geus aya qada jeung qadarna meureunana lah di dunia mah moal kebel ieu ulah boga rencana kawin deui kecuali pamajikanna nitah ya Kak kula mangarasa beungeut sakieu ayana kondisi awak sakieu ayana besi kakak hayang nyandung memumpung di dunia jagagah keneh mangga kula mah geus bae pokona mah ridho malah lamun aya kula nu nganterna ngomong doang guys ulah boga pikiran kos itu kuari mah narima kana qada jeung qadar kitu keneh awewe ketika boga salaki di deuleu salakina ieu salaki teu akur jeung batur jore amat enggeus qada jeung qadar meureun geus aya tulisanana di ditu ketika salaki usahana mah terus bae tapi teu maju-maju ulah marah geus beureunan merontak kumaha merontak ge jeung meureun geus aya catetan jeung tulisanana geus lah jadi dunia mah moal lila narima kana kaayaan salaki tiis berarti asalna ieu hirup tiis salaki moal marah ka pamajikan pamajikan moal marah ka salaki lantaran narima kana qada jeung qadar iyalah ibadah nu paling hese eta hese tapi jang urang dieu mah kukula geus kadeuleu geus narima kadeuleu beungeutna nu mantek nyana mah teh salat ge geus aya qadana bloon urang di mah tolol teu salat geus aya qada jeung qadarna emang bener sih sebenarnya mah luhur tah budak nah ieu si awewe teh akhirna berubah kuari mah hayangna ibadah bae ka Gusti Allah dunia geus teu hayang kasalaki geus teu hayang awak menerima sakieu ayana eueuh hiji perkara nu kaluar ti qada jeung qadar tumarima we ka Gusti Allah masyaallah tina wiridan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jeung la haula wala quwata illa billahil aliyil azim leuleus hate hayangna ibadah bae makana urang dieu ulah kudu ngaji ka Cilongok teu kudu geus cukup bae wiridan inna lillahi wa inna ilaihi telah pulang ke rahmatullah haji baca eta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim baca sapeting 100 mun aya waktu sepenting 100 innalillahi wa inna ilaihi rajiun sekali atau 3 kali kaditu la haula wala quwata illa billahi la haula wala quwata illa billahi la haula wala quwata illa billahi ulah cepet-cepet wiridan kos gitu mah lillahi taala kan teh mah wiridan jang ngalemahkeun jiwa ngaleuleuskeun hate ulah cara haji pendek wah semacam naon sih saya guru nanti saat di Haji Pudoli paingan sarua jeung guruna mun babacan teu kanyahoan naon nu dibaca lalaunan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teu boga daya jeung teu boga upaya teu boga kekuatan
daya jeung kekuatan milik Allah. Ieu rahasia wiridan eta bakal leuleus teh. Masya Allah. Eta awewe nu tadi teh hayangna ibadah. Ya Allah terus-terusan. Tetapi ayah seorang lelaki bernama Nasiruddin, santri. Akhirnya ngalamat cek awewe teh emang resep kakula resep saki ayana banget sesa ceknya. Iya awak lempang geus teu stabil leungeun geus eueuh sabelah. Henteu kalau meresep bae cek manehna. Keheula resep ka naon apan meureun ai kawin teh yang sesenangan lain eta cek Nasiruddin. Naon atuh ja kawin mah meureun itu lain. Naon sih? Aya sinar ilahi dina jidatna. Masya Allah. Katebakeun da ku santri mah. Kan jelema-jelema ahli Allah katebak di dieuna kadeuleu aya sinar. Nu mantek teu kudu hese-hese ka panggijeng jelema. Wah, ieu hebat teh budak. Pasti tukang hudang ti peuting kiih kajian hukuman. Iya. Kadeuleu aya sinar. Nu mantak wali jeung wali nyambung, pedagang jeung pedagang nyambung, pejabat jeung pejabat nyambung, polisi jeung polisi nyambung, TNI jeung TNI nyambung, intel jeung intel nyambung, wali jeung wali deui nyambung. La ya'riful wali ilal wali. Sebab naon? Aya sinar dina wajahna anu batur moal nyaho. Ieu nu mahal. Mahal tah mah. Dan mantek Nasiruddin teh ningali wajah wanita ieu. Ai soal awak lah sapira awak, soal wajah lah sapira wajah, tetapi aya sinar ilahi anu muncar. Ya, lamun seorang lelaki nek ngawin seorang wanita lain memilih karena kecantikan, bukan memilih kemolakan, bukan memilih badan, tapi yang dipilih adalah agamana, sinar ilahina. Lelaki hebat berarti. Coba orang dia tak lamun milih awewe, pilih aya hiji awewe gelis tetapi agamana kurang, nu hiji deui awewe agamana mantep tapi hideung pendek. Maning mana? Ayo maning mana ayo? Tuh, belon siapa? Memang tileletik belon datang ke kuari. Tuh, Masya Allah. Tuh, maning mana ayo? Hese kan? Maning nu gelis agamana bagus. Eta. Nah, iyalah pasbar bizati din cek Kangjeng Nabi. Kembali deui ya Allah ya Rabb. Akhirnya dengan rendah hati wanita tersebut menerima lamaran dari seorang santri, diterima, kawinlah, rumah tangga adem ayem. Ya Allah, penting asal jam hiji hararudang tahajud, baca sholawat, maca la haula wala quwata illa billahil azim. Berang asal puasa Senin, puasa Kemis, puasa ngomong mah amis eta kikituan teh ngeunaheun perasaan barang dek dilaksanakeun mah ku urang beuh niat aing puasa datang ka jam 9 doang geus teu kuat geus kikieuan bae aju tukang bubur teng 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 di hareupeun imah dek mau di sepatan mah tukang bubur aya cilok aya segala rupa cireng aya naon deui cilung wari aya cilung segala aing mah heran urang Sunda kajen kokoh mah ge urang Garut tah tadi ge aya dina sepeda eta si cilung naon aya tah nu nyahoeun aci digulung. Oh aci digulung kakarek ngadenya mah. Nah akhirnya kawin ibadah. Masya Allah karim sampailah umur tua eueuh deui anu didoaan ku manehanana hiji be hayang menang ridho Allah. Gusti dunia mah ngan sejenak, Gusti dunia mah fana, Gusti kemewahan masa keudeuh, jabatan masa keudeuh, tahta sakeudeuh. Tetapi ia setelah mati, setelah wafat kumaha? Ingat kadauhan Kangjeng Nabi, kun fid dunya ka'annaka garibun aw 'abiru sabil. Di dunia mah seakan-akan urang ngumbara bakal balik.
seakan-akan orang teh lewat geus datang mah balik, seakan-akan orang ngiuhan di handapun tangkal kayu selesai panasna berangkat. Itulah di dunia malam ieu teh urang keur merenung, ulah ngaji tapi merenung. Ngaji mah luhur teh merenung, leuwih luhur tibatan ngaji. Merenung adalah tafakur. Tafakur urang teh aya tafakur sorangan, aya tafakur babarengan. Ya kan orang bertafakur ngaranna keur babarengan tapi tafakurna dituntun. Lamun orang ibadah 100 tahun dibandingkan 70 tahun dibandingkan jeung tafakur 1 jam masih hebatan tafakur. Nu mantak urang ye diuk diajak tafakur ku kaula. Diukna di mana bae? Nu bari ngarokok, nu bari ngopi. Masa tafakur ngarokok? Eta penghinaan terhadap kiai sebenarnya. Tenang, mangga bae mangga. Eta lamun di luar ngarokok, di jero ngarokok sarua aja kiai teruskeun ngecoprak sia-sia aing-aing goblok kan. Ente terus ngarokok terus masalah. Ngopi terus. Nah, akhirnya doa nage ya Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min syarril khatimah. Eta bae doana ya Allah ya Rabb. Hayang husnul khatimah, teteplah haulana dibaca, sholawat dibaca, tambah zikir karena boga salaki santri, tambah dengan baca Quran. Ya Allah ya Rabb, sodako kumanehana terus selama boga disodakokeun. Kasimpulan nama akhirna maut si wanita tersebut, salaki nage maut, kasimpulan nama kiamat. Cerita tentang kiamat di akhirat. Hararudangkan orang ieu ti kubur teh baas ngaranna. Sakumaha ceuk Kangjeng Nabi urang nu wajib diyakini diimani urang teh bakal aya baas. Sanggeusna hudang ti kubur urang digiring ke mahsyar. Di mahsyar bakal timbang amal mizan ngaranna, jadinya bakal sirot, jembatan siratal mustaqim ka karak surga atau neraka. Yakini eta yakin ulah goyang ulah goyah, corona boleh aya tapi keyakinan eta mah tetep siade ieu urang. Nah baas udah kubur, ya Allah ya Rob, pemandangan dibahas dek berangkat ke mahsyar ternyata indah, senang, campur prihatin jeung sedih. Sebab naon? Aya anu dipapag ku Lexus bantep deh siapa banyak kos boga. Ya, Lexusnya hongaran doang teh nyaho rupanya nama. Kos kumaha sia Lexus? Ya nama kijang pajar Lexus. Aya anu dipapaku baby band. Aya anu dipaku Volvo. Aya anu dipapaku kontainer. Ya Allah ya Rabbi. Nah, si awewe keur kieu bae di kuburan, Masya Allah karib jol tes sedan Mercy mapagkeun manehanana. Persilakan cik malaikat, iyalah kendaraan sebagai penghormatan jeung penghargaan. Ya Allah cik awewe, Masya Allah kunaon Masya Allah ai salaki kula ieu kumaha dipapagkeun ku mobil naon, babaturan kula dipapageun ku mobil naon. Akhirna nyana geus cek malaikat kula sok mikiran batur heureunana. Ku ari mah maneh bae enak asup ka jero. Kieu dipapageun berangkat. Di jalan kapanggih jeung mobil bemo. Nya. Ya Allah cek nyana karunya amat eta saha nu naik bemo mogok deh. Barang di deuleu jeta mah Haji Pendi cek. Aing wau baheula keur di dunia ieu naik bemo mogok. Ya Allah ya Rabbi,
akhirnya bebeja nyana ke malaikat kula dek turun heula dek naon eta teh dek nulungan haji pendek teu meunang ieu mah akhirat lain dunia geus masing-masing bae. Waduh, masya Allah. Kapanggih deui lah di perjalanan teh jeung mobil sedan deui, tetapi rada handapan. Ya taruhlah meureun Corolla lah gitu. Corolla, Corona aya di dieu. Mogok deui. Barang di deuleu salakina. Ya Allah itu mah suami jagiana. Tapi kok eta sedan nama tapi mogok. Dek turun teu meunang. Berangkat deui. Ya Allah kapanggih jeung nu keur diseret. Barang kapanggih jeung nu keke eta saha? Horeg salaki nu awal. Nu pertama. Masya Allah. Kapanggih jeung Ki Fudoli sarua. Kapanggih jeung Ki Nurjaya. Naik sapi. Ya Allah, ya Rabbi. Berbagai penemuan selama di jalan. Kan orang iya kan di Indonesia. Di Indonesia kan bahasnya di Indonesia. Engke kan ke Masar. Masar kan ayana di Palestina, di Aqsa. Kabeh menuju kadinya. Ya Allah, ya Rabb. Kapanggih jeung polisi salamet, aya nu salamet polisi. Ditanya, "Pak polisi, kok bisa selamat?" "Saya di dunia selalu mengaman-amankan manusia. Tidak terkecuali yang penting aman. Baik itu di masjid, di majelis taklim, sekalipun di orkes, diamankan." Ka surga nyana. Atuh ngamankeun nyana makan teu nonton. Nyana man saat itu mah urusan orkes, urusan batur, nyata nyana mengamankan udah supaya ribut. Tuh polisi eta mah teu nonton teu. Paling sabeula. TNI aya nu ka sorga lantaran jadi garda terdepan di negara. Apapun yang terjadi, ini adalah negara saya, Ibu Pertiwi. Siapa yang akan merusak negara, orang lain tidak perlu campur tangan. Nyana jadi garda terdepan. Silahkan kamu di Indonesia, tapi jangan suka menghancurkan bangsa dan negara. Ka sorga TNI ka sorga. Bahkan TNI lewat eta naik bemo saha. Dia teh mah aja pendek cenah. Kok mogok sih? Eleh ku TNI. Eleh ku polisi aman. Seetik tapi nu aman. Lolobana mah ka neraka. Tapi kan lamun niat namanya mengamankan, mantep. Emang sorga jang kiai lain, emang sorga jang ustad lain, emang sorga jang bupati lain, jang anu nentremkan manusia selama hirup di dunia. Ketika manusia menenteramkan manusia dengan ilmu, jadi tentrem sorga. Dengan harta jadi tentrem sorga. Dengan jabatan tentrem manusia sorga. Dengan tahta tentrem sorga. Ketika manusia membuat kalut, ciri neraka. Sakitu baik titik. Lamun membuat tentrem siapapun sorga. Ciri-ciri ahli sorga. Dengan ayana polisi orang tenang, sebab polisi selalu mengamankan sorga polisi eta. Tapi lamun aya polisi si eta masal ka dieu bae. Aduh, waduh, berarti penjahat mau polisi ya. Neraka. Sarua kiai ge. Lamun aya kiai tentrem sorga. Datang beki Nurjaya, hareudang. Perasaan atuh hareudang teh gitu tah. Ngabatur teh jeung si eta. Tah ieu lamun aya kiai teu tentrem hate urang, kehadiran kiai malah jadi teu tentrem. Masalahna di partai, masalahna di organisasi. Ketika ngaji membawa atas nama partai, henteu pernah bae menentramkan.
hanya partai, organisasi dan lain-lain sebagainya. Moal tentrem, lain kiai tipe sorga nu gitu. Walaupun ka sorga angel datang. Ka sorga maka sorga lambat 100 tahun. Lambat. Kos ieu beta nu naik bemo angel ka sorga. Batur geus salorganya nama masih keneh ngumpaban. Mangganin si alay eueuh kan di ditu mah. Aduh ya Allah ya Rabb. Nah, iyalah penemuan-penemuan di mahsyar, tetapi nu paling istimewa aya eta hiji jelema masyaallah dipapageunana ku lobaan, mobilna loba, di samping mobilna loba, ya Allah ya Rabb, jelema langsung mapag lain 100-200 ribuan manusia mapag manehanana. Kabeh kaget ai ieu saha sih ieu, barang di dieu jalain kiai, barang di dieu jalain pedagang, lain komo si eta mah gedebul tuh pedagang, jalain pejabat, horenganan ieu mah konglomerat anu di dunia na zakat, fakir miskin jadi bunga, nu di dunia na menyantuni yatim piatu, yatim jadi tertawa, anu di dunia na siap membangun musola, masjid dan pondok pesantren, kiai-kiai nu miskin jadi bunga, horenganan jelema anu dermawan engke di akhirat da fakir miskin yatim piatu jelema-jelema kiai-kiai ustad kabeh mapag jelema nu dermawan. Ya Allah ya Rabb, ulah masya Allah sia di mana? Sia alhamdulillah tolol tuh coba. Puguy mah mogok bemokna. Tuh kan seorang dermawan dipapag ku yatim piatu, dipapag ku fakir miskin, dipapag ku para ustad, dipapag ku para santri. Sebab loba santri nu dipangmelikeun kitab, loba kiai nu dipangbangunkeun majelis taklim, musola, masjid. Wah, di dituna di parapag anu pernah kabeleteran santunanana tetep mapag. Ya Allah, dikaluhurkeun. Mobilna teh lamun kuari mah model mobil Lexus anu aya liangan da. Naon tah liang ngaranna naon? Naon? Naon ngaranna? Aing pohon kunaon ka dieu nanya ka dieu tadi mah nyahoan teu ngaranna. Moal tek ceuli datang ka nyaho bae ge. Ku aing geus dimimitian liang tadi ge. Nah iyalah langsung sandung da dibuka, manehna ka luhur, mobilna ge istimewa. Sampaikan ka batur naranya, eta saha mobil paling istimewa, kemudian anu mapagna ge ribuan manusia, kabeh ngomong iyalah waktu di duniana manusia anu diberi kelebihan harta, tetapi hartana dipakai untuk menyantuni orang. Semua tertawa ketika di dunia, ketertawaan di dunia dibuktikan jaga di akhirat. Nu mantak engke di akhirat jelema kabeh kararieu ka Pendi. Yo, malah usul ke malaikat, jangan dikesurgakan. Tidak suka saya kalau dia ke surga. Emang kenapa? Pelit. Pahit. Leuwih tibatan jadam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang diajak bertafakur, berpikir. Satu, ulah bangga ku gelis, sebab gelis bakal robah. Ulah bangga ku kasep, kasep kadang berubah. Tetapi sakali deui ulah sedih ku ayana urang teu geulis teu kasep. Urang sadar bahwa eta adalah keputusan Allah, pemberian Allah. Kedua, urang wiridlah la haula wala quwata illa billahil aliyil. Tidak terkecuali apakah kiai, santri, ustad, pedagang, pejabat, TNI, polisi, wirid geus ngahareupan neraka mah masya Allah. Poho bahwa saya gubernur, poho bahwa urang teh bupati, poho bahwa urang teh pejabat, geus deuleu neraka da kumaha.
kuari urang amankan diri urang eueuh nu leuwih karunya ka urang kecuali urang amankan diri urang ku urang perbanyak baca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selanjutnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di akhirat masing-masing amal nuku urang karasa bakal apakah kiai loba kiai nu ka neraka, kiai nu ka neraka loba lantaran kiai na teu ikhlas atuh kiai mah aduh lamun ceramah lamun 10 juta teu jadi eta kiai bloon sama kiai ya target eta mah jauh ka surga, kiai bae hese ka surga kumaha sia atuh kiai mah bisa tobatna nya ki pudoli sanajan teu ikhlas gengke mah tobat astagfirullah astagfirullah tuh saya mah hasud Masya Allah. Nah iyalah jadi sebuah renungan orang di dunia mualila insya Allah di Indonesia sebagai ibu pertiwi aman kajian guku ge mual ayeuna naon mual ayeuna naon ieu mah hanya aturan-aturan manusia nu belah di aman nu mantak amanna loba jenderal dari TNI dari polisi penggede urang ge iman ka Allah nu teu iman nama saeutik hanya berapa gerintil sia nu teu iman mempertahankan NKRI Pancasila tetap utuh kajian kukumaha ge ulah sieun hanya keur digunjang ganjing melalui aturan-aturan karena urang mah negara anu keur ditekan jeung selamana ditekan sebab urang mah negarana berkembang teu pernah berbuah seperti eta sadarlah. Masa sidik dileungitkeun Pancasila dengan begitu saja moal, masa si NKRI indek robah dengan begitu moal. Ieu mah hanya aya aturan-aturan saeutik insyaallah kaditu nama rapi insyaallah. Nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebuah renungan supaya orang bisa merenung agar orang salamet, orang ngadoakan Allah mudah-mudahan orang diberi sararehat jeung mudah-mudahan sehat orang digunakan pakai ibadah sehingga hirup orang salamet di dunia wal akhirah. Orang doakan almarhumah mudah-mudahan mautna mawa iman Islam tur mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana jeung mudah-mudahan dilegakeun dicaangkeun kuburanana, mudah-mudahan diberi kanikmatan kubur ku Gusti Allah, mudah-mudahan negara orang tetap kondusif ulah aya nanaon sehingga orang tentram aman jeung tenang hirup di negara Indonesia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummat